Tepangkeun wasta abdi Agil Firmanugraha ti kelas 12 IPS 5. Abdi dieu bade macakeun sajak anu judulna Jante Arkidam, karya Aji Prosidi. Jante Arkidam, panonna beureum siki saga, leungeunna seukeut lalancip gobang, niplasan badan palapah gedang. Arkidam, Jante Arkidam, dipangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan. Arkidam, Jante Arkidam, tipeuting angkeb ku mendung, jante raja alam petang. Matek aji panarawangan, manjing kaliang sosorotan sinar. Jaruji besi pak gede milang kuramona, ngagisik hayang sidik. Jante mencrong mantri pulisi. Ki mantri tindakan andika leuleuwa bikang, ngabokong jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot, matana ngentab seuneuan. Samemeh beak poe kahiji, jante minggat nitih cahya. Kaluar ti panjara samemeh cuntuk peuting kahiji. Mantri pulisi nyungseb di dasar walungan teu nyawaan.